Balik deh. Bodegar, bawa ya koper Ajis. Siap. Kita koper mahal nang Cina eta. Mak. Nah eta ya orang belasak-belasak di mah Ajis. Aduh Ajis. Mata capek ieu teh dis di bandara teh macet tapi ka dieu teh. Nu kieu mah aduh runtah Ajis tong di layanan. Hayu enak masuk. Mas teu kuat ieu capek ah. Bodegar. Bereskeun ieu orang belangsak-belangsak ieu teh hama kotor imah Ajis. Nya, ingat ya, bereskeun kabeh. Jadi kieu masalah kamari si Neng Ika nyebut cenah bajai kasep. Udah memang kasep bener tuh bajek. Kasep tuh? Bener. Kasep. Ngan anu jadi masalah, kamari si Neng Ika teh dijemput ku mobil warna bodas. Bajek oge hayang mobil nu warna bodas. Tapi mobil bajek kudu leuwih alus jeung mobil anu kamari ngajemput si Neng Ika. Ketika mobil bajek di jalan raya ngaliwat teh yeuh, mobil nu lain teh nyaringkir. Terus aya tempat sarean. Tapi duitnya di mana, Bos? Duit di mana? Pan aya meureun duit setoran. Tuh kudu disetorkeun, balikeun we kana mobil. Setor kumaha nama Bos? Zaman PSBB kieu. Geus lah elma kieu masang togel. Hah? Masang togel 5.000 jadi 50 juta. Bener? Bener lah. Bagian info aya tah. Bagian anak. Siap info. Ah kieu ah ai masalah togel masalah kitu mah bodoh teuing saya teh pipilueut teh hayang nyaho. Ieu teh aya naon? Coba ngarerewas kolot tapi kan ngagejebur kieu ari maneh ka kolot teh kitu? Mas, atuh teu uwi-uwi tas 2 dinta satengah kumaha atuh? Iya sing sabar. Ayeuna buat teh si Anyong teh mehna keur usaha. Ayeuna mah sampai ka ngagejebur kieu mah sampai ka cilaka kumaha coba gara-gara mikiran si Anyong. Pan neng oge mikiran si Aa kumaha atuh mah teh teu uwi-uwi 2 dinta satengah. Ayeuna mah kieu ari jadi pamajikan mah doakeun salaki mah. Manehna ayeuna kaluar ti mah berarti kan keur ikhtiar ya. Ulah kitu. Bapak sahurna karanda itu. Jadi sen dipau kuranda si Ahna. Moal, si Anyong mah geus sieunneun ku mak. Moal daekeun karana manehna mah. Santai atuh. Cep. Bos, kenapa selalu sakitu, Bos? Heeh, gawe henteu matu henteu tapi masalah we ayeuna mah pusing di masalah we neangan duit. Cet, ka pasar tagihan. Pasar toko tutup kabeh. PSBB diperpanjang, Bos. Covid-19. Tah, nama lain PSBB, PPKM. PPKM naon? PPKN meunan. PPKN mah tempat belajar. PPKM, Bos. Oh, heeh. Bos, emang jangan naon sih duitna, Bos? Teuy vaksin. Vaksin. Mahal vaksin deh. Aya nu 12.500, aya nu 15.000, aya nu 20.000, aya nu dikeresekan, aya nu dibotolan, aya nu dibelingan, aya nu mana? Kos presiden we vaksinna urang mah. Oh, nu kitu. Tah, Bos, solusina kumaha Bos enak neangan duitna, Bos? Tah, Aya nama kieu, Bos. Instan, menang duit gede. Masang togel. Ah, bener heeh. Togel aya nama. Waduh, ngopi heula pantes ya. Lur, assalamualaikum. Wih, Kemana wae? Cageun. Mana, Mang? Alhamdulillah. Aduh. Di mana ya teh ya? Kieu we lantara kelintrik euy uing mah. Ngopi lah meh. Kopi Mang, hiji deui Mang, kopi Mang. Ya, siap. Masa hiji deui Mang. Kopi. Aduh, aya batur ya rekan ya. Lain kumaha perdukunan ayeuna euy.
Aduhnya eta ayeuna teh Lur. Sorangan kikir bararingung gitu. Ya mah kopi lah ya. Oh, Mang, punten. Teu nuhun, Mang. Sami-sami. Nya eta ayeuna teh perdukunan teh keur rada sepi. Nya eta Lur euy. Kamari ge urang geus di Jakarta. Nya eta kitu di Jakarta oge. Bursa efek saham Jakarta teh emang geus menurun euy. Gara-gara si COVID-19 teh. Aduh, megah. Nya eta kamari ge urang mah geus ka pejabat ngantirkeun minyak anu pangkatna sakitu teh anu leumpang nikah darah rengrek percaya anak. Kamari oge nyaeta nya teh duitan Tapi urang kudu nyeun siasat. tah kumaha tah siasatna euy Tapi ngarungu mah ayeuna teh keur rame teh. Togel. tah ayeuna mah kieu Lur jelema ayeuna keur riweuh neangan vaksin euy kudu boga duit Iya. tah ayeuna teh lumpatna teh nya teh si jelema teh kana nomor euy kana togel geus kapalang ayeuna mah urang kolaborasi atuh ayeuna pan kusabab ayeuna jelema loba kana togel pasti loba ngarimpo tah pasti nanyakeun ka dukun Tuh. tah engke ti dukun sina biasa kolaborasi sina meuli minyak Bagus. ka urang Ayo kemana mana? Bade kada rencangan, Bos. Jangan kadek mana ke Sinoni. Bos, aya nama paran geus teu jeung si Noni atuh. Pan aya nu anyar. Wah seganteng Idin Paipa lebih ganteng. Emang bosnya ganteng ya, tapi Aon saya tapi wah ngomong tapi gat what tuh. Neng. Bade ka mana, Neng? Tadi ke warung, Aa. Ka warung mana gitu? Ke warung ke depan. Ke depan. Mending gini ayo jalan-jalan. Wah, Moal, maksudnya mau nolak? wah. Anu mah Neng. Nya. Neng, tiasa tutup mata tuh. Biasa. Sok tutup mata heula, bakalan sulapnya kedap. Atuh tong tutup mata tuh Neng. Si Neng. Ye. Ka Neng nya, Neng. Nuhun, Aa. Sami nuhun Neng. Bunga itu kan indah. Seindah senyuman Neng. Ya Allah. Neng ari ayeuna teh ari naon? Nanaonan deui eta teh. Teu naon Neng. Kamari kasih eus, ayeuna ka ieu. Henteu, pugan teh bade ngajemput Neng. Naon deui wae ieu teh naon? Ari maneh nah kitu-kitu teuing wae. Henteu Neng, Neng. Aya bunga Neng. Teu hayang meni sebel. Teu hayang maksudna teu hayang nolak bunga ieu gitu. Ya, Embung geus pait eta mah. embung nolak. Teu harayang embung. Neng, atuh ya Allah, Neng. Neng, ya Allah. Neng, kenapa lah atuh? Ya Allah. Naon deui? Neng, amat mah cuman pendak doang. Eta mah ting saha? Ting edoh ting saha teu apa sepuah aslinya teu bohong. Ning ieu terima. Ya terima lah tuh bunga nanti ya. Nyantos satunya noni percaya gitu. Ayo mending giring yuk, ayo jangan ayo. Ya. Ya, sok jalan. Ani ieu kumaha? Dat Neng. Didetkeun ka mana sih Neng? Lebetkeun. Oh, lebetkeun. Dadangan apa? Didedetkeun nya. Gaskeun. man urang penting ngimpi di udag jurig tilu nomor sabaraha tah Kela. Bajik CS. Wok. Dat. The best friend. Mana itu? Aduh. Non Wok. Bos. Aduh, lain itu. Rame-rame ngomongin naon itu Eta barudak cenah hayang masang togel. Pasang togel. Heeh. Ulah atuh togel mah, dosa eta mah lah. Dihukum ku agama jeung dunia ge. duit penting duit Heupan cenah rencana barudak sugan we meunang togel teh arek meuli vaksin bajeg hayang vaksin anu pangmahalna. Ih, halus tapi niatna mah euy bajek teh. Tapi heueuh sih nya ku zaman kiwari bari aya corona kieu mah nengan duit teh hese. Wah bos, siparahan. Bagus banget balik. Gebetan. Gebetan mana? Teangan sebahan. Ini teangan sebahan. Aduh. Bang aja sebahan ka urang. Ari sinono ti si Bontar teh kumaha masalah mobil teh? Terus jam sakieu can datang keneh. Sabar bos, kemana ge? Tar. Kemarin kan saya ka showroomnya. Ka showroom. Gering nu ke showroomna.
Tapi masalah mobil jadi? Beres. Gampang. Hari siapa naon teh? Itu heula. Oke 303. Ah, saya mobil duluan. Gol. Bajek mah masalah Pokoknya togel bos, mah. beres lah urusan mobil mah. Oh, syukurlah hari gitu mah. Mohon mangga. Bade ka mana nih kada, Mang? Oh, alhamdulillah. Sanes ninggalin Ika teh asa geulis ngadinten teh. Hatur nuhun Kang Bajek, Kang Bajek ge asa makin kasep. Oh, alhamdulillah hatur nuhun. Tapi asa makin besekel oge ning Kang. Na Ika sanes busakal ieu teh bunga. Buru teh di tengah na Ika biasa. Muhun sehat makmur pan ari Bajek mah. Itu akang-akang nuju naon nih? Oh, eta biasa masalah keuangan. Kudu ieu. Muhun na Ika. Bade ka Pak Kades? Mohon bade ka Pak Kades. Oh, mohon mangga dilajang. Salam ka Pak Kadesnya. Nya, waalaikumsalam mangga Kang. Mangga. Bade jak paleng. Iya. Bos. Sia mah bagus. Tulanggung, Bos. Untung teu kanyahoan sia mah. Bangunan bakat guna. Asa capek sorangan itu euy. Bener Pak Kades. Si Hansip can datang kamari geus ngajanjikeun arek dikirim ti Akademi Perhansipan jang ngaganti manehna tika ayeuna can datang wae mun asa capek sorangan ieu boga program itu tuh hampir terbengkalai terpaksa durah belusukan kan ngareung-ngareung ceng vaksin teh di kelas-kelas kumaha ieu teh. Sebenarnya Pak Kades, sanes kelas-kelas D, tapi tos kasta-kasta. Di kasta-kasta? Leres Pak Kades, dimulai anu aya 2.500. Mohon. Di Ceban. Iya. 1 juta. Bahkan 1 miliar ge aya Pak Kades. Saking ku hayang sami derajatna sang presiden lah teteh. Tapi Pak Kades banguna eta pemuda-pemuda kana togel kanggo meser vaksin teteh Pak Kades. Oh, hoyong meser vaksin anu pangsaena. Leres Naika. Oh, iya. Ieu geus jadi beban deui ieu. Tapi Kades Suad mah tidak jadi masalah. Kades yang sudah go internasional. Geus tanagana korban, ayeuna materina catat ceng. Siap Pak Kades. Aset saya ayeuna arek dikeluarkeun untuk menghilangkan kasta-kasta tadi, kelas-kelas tadi masalah vaksin. Anu kusa dikeluarkeun ayeuna keur ngetren kemang. Hiji kemang kadaka, 2 kemang janda bolong. Janda bolong. Bolong naonna teteh Pak Kades? Kemangna ceng ulah wakang ngerasi jeung Kades Suad mama. Janda bolong, keladi putih dan perak. Nah, aya di dinya tah anu disebutna ros perak. Tah eta anu pang mahal-mahalna. Ku saya disamakeun tidak ada klasifikasi dan tidak ada kasta-kasta untuk di desa lain. Semua sama nilainya 500.000 per jos. Ceng, mana ngimpi non, Ceng? Hah? Ngimpi non? Ngimpi sare tangka caringin. Mana? Hei, udah kuda, Bos. Udah kuda. Senjata mah Bos guna. Bener euy. Aduh, aing. Mabul atuh nomorna 9 Agus. Catat. Lu, siap bos. Kabah ditu apa kabah ditu lu? Si Bucin teh kemana bosnya? Kita cekodian cupang teh terbalik-balik. Kabah mana itu? Jika nama bos. Kebenaran bos. Ayah anak buahna Ijim bos. Tanyakan bos. Ayo. Ayo bos. Hei, Jim. Lewok. Aduh. Jaluk. Bos Ijim sama pasukannya. Apa dikabar ini? Jim. Napa si Bucin teh? Ente napa, Wok? Si Bucin tadi bisnis cupang codean teh balik-balik duh aing mah. Culik meureun. Kemananya bisa nyasar bos, lempangna jalan bos. Ari kenaon ngariung kieu? Oh, biasa Sultan Ijim poe mah kieu. Tah masa keuangan si Kocet. Masa tukang mencet ya si Aleuy. Tah ieu mah tukang lagihan. Hebat, Kucing. Hebat. Ari eta keur utang-utung naon eta teh? Matematika. Matematika biasa eta. Matematika, bos. Coba nempo. Tah halus. Aing mah curiga nya lu ieu mah. Nomor togel, bos. Info, bos eta. Tahu nama kana togel ieu mah nya. Pasti atuh naon deui nya. Pandemi. Jim. Togel mah ulah dilarang. Dilarang. Bener lu? Betul. Nah, dilarang. Polisi eta ya hukumna. Ajis. Kela karakteris nande keur make celana. Udang atuh Ajis. Aduh wayak ieu kakarak pake celana si Ajis. Udang Ajis. Iya, budak teh kumaha sih? Ajis, emang pusing ieu budak ieu. Ieu. Mane
teh nya eueuh ku aing teh diteteang ngahajak ka ditu. Nepi ka imah eueuh pisan gunana, eueuh pisan maunatna. Atuh mah ngan lagi pan Ajis teh karak balik ti Cina. Kan capek meureun kudu mah saminggu heula atuh. Yes. Memangna urang teh daang teh kudu saminggu? Pan Ajis kamari mah opak, ai emak. Coba tempo ieu tuh, tempo atuh. Aya nu asup teh eta tah loba kena tagihan. Babin bos. Kemana Pak Babin? Biasa Pak. Nuju yewe nongkrong Pak. Kabeneran ieu mah. Nuhun kaleresan dong ka Pak Babin. Bener. Kumaha aya naon? Iya Pak Babin. Ieu teh masyarakat Cilang Raya teh nuju usum togel. Termasuk si Ijim, si Bajeg teh ayeuna teu ngarimpo kana togel. Togel. Nuhun. Rame deui teh. Nya eta teh. Mohon Pak Babin sampai ngaprak ka kuburan, harian angkat togel, ngimpo sipat teh kuburan karuhun dari papai Pak Babin. Heeh, gitu. Di mana ayeuna si Bajegna? Tadi teh si Bajeg mah nuju ngarung di belah ditu. Si Ijim teh di belah ditu tadi mah. Eta teh ngabahas togel we hayo Pak Babin. Keur masang apa keur naon eta? Tadi mah keur ngaritung tadi teh bari motret nuhun gitu. Da setelepat mah tadi larang ku nagara sareng ku agama. Teu meunang nu kitu mah atuh, kudu berantas eta. Tah mangga nyageun Pak Babin. Pak Babin ulah dicaroskeun ti abdi eta infonya. Nah, informan mah di mana-mana oge ditutupi. Soalna Hatur nuhun Babin. Ayeuna mah urang teang si Bajeg jeung si Ijimna. Oh nya, mangga Pak Babin mangga. Kabelah ditu nya? Muah kabelah ditu tuh. Kabelah ditu Pak Babin. Hati-hati Pak Babin. Pak. Mangga. Tah, lu Cin. Ayeuna si Ijim si Bajeg diteangan ke Pak Babin. Bener bos. Berarti lah pakai eta pasti kurang nih kuasa dia ayeuna. Ayo, bos. Siap bos. Pesta bos. Izin duan deon tanduk unca ngarampel tek-tek berewek. Yang hel. Cir salisir salasar. Gacokok oleh-olehan. Geuning aya jalma. Naon jang? Ieu bah maksud ka dieu teh hayang nu instan. Pos model matematika kakalian tambahan bila perumah jeung. Cukup paham apa? Iya nu iya. Tah, ieu bah. Abdi teh sebagai RT terintegritas. Hoyong anu angka-angka, pokona mah hoyong nu angka-angka, hoyong meser vaksin kangge rakyat. Hoyong anu pamahana pokona mah bah. Sapertos anu kos di TV-TV, pos anu presiden gitu bah. Satara lah jeung presiden tah gitu bah. Cukup paham. Iya hiji dia. Sami bah abdi ge sebagai RT anu terpandang, isin abdi ge bah ku masyarakat abdi soalna seueur keneh anu can kabagian bansos bae teh. Makana di dieu abdi berjuang hoyong sadayana bah kabagian sugan we ku jeung ieu mah bah. Urang palang heula ku Abah. Banguna ieu mah ka kuburan. Oh, kuburannya bah? Ka kuburan ieu mah. Abah. Mana mah kudu ka kuburan bangunna teh alus belah ditu bangunna teh karuhun ieu. Wadamna alus bangunna teh ieu. Anu ieu mah bangunna teh ieu kudu wayahna meuli minyak. Minyak bah? Minyak. Kade salah minyakna anu alus. Sileget teureub. Ngomong kela kemana itu teh? Cicing sama lu loba ganeng. Pokona orang ieu keur ngajalankeun misi intelijen. Wah, misi naon sia teh? Cicing pokona maneh cicing ti dieu kudu dibere duit goceng ieu. Siapa yang duit mah hayu deh kan? Jagaan, lamun bisi aya jelema anu ka dieu, halangan ku maneh. Siap. Punten karuhun ya punten karuhun. Punten karuhun. Aduh, ieu teh karuhun hampura we ieu teh. Kopina aya bari jeung murag deh bahe si goceng mah da. Aduh, ieu karuhun abdi teh ka dieu teh aya mana ti Abah cenah saurna teh titah ka dieu. Titah ka dieu karuhun. Suganan we ieu teh pagawean ieu teh hese. Aduh, ninganan ieu karuhun naon teh? Aduh, itu naon itu euy aduh. Aduh, ari teh ini kumaha itu aduh. Aduh, karuku naon eta?
eta naon itu tuh naon itu. Tuh itu naon. Itu naon itu euy. Aduh, bener-bener zaman kiwari barudak ngora teh ka hararaya. Usaha tuh euy. Aduh, ieu mah yang untung ku enteng. Katipu ku anak ieu. Tapi lain itu kunaon bangun beneran ieu bae. Aduh, eta naon melotot Aduh. Dak, aduh ieu jauhan atuh euy. PSBB pan meureuh ke PSBB. Jauhan ah. Corona jauh sinion hain kunaon di teh euy. Lain nyong. Boy. Ieu lamun di Udagu gelo sabaranya 01 Mudah lama. Iya, orang tulisnya kok aya 01 ya. Eta bulan tuh minggu mana? Ari mimpi kuda sabaraha? Mimpi kuda 007. James Bond eta mah anjir. Kemae lah James Bond nya asa ulah james-jamesan. Polisi. Benar naon ieu? Ngaronda, Pak. Biasa ngaronda, Pak. Oh, bener kudu ngaronda. Ngaronda teh caricing. Bisa digotong, Pak. Bisa digotong pas ronda. Nguriling atuh gantian. Siang keneh, Pak. Jadi heula we, Pak. Kade ya tong jarudi. Wah, henteu, Pak. Bejana ayeuna keur rame judi online togel. Henteu, Pak. Tah biasana mah ieu teh judi itu. Keur ngopi ya, Pak, keur ngopi. Ningali barudak si Ijim tuh jeung si Bajeg. Teu ningali, Pak. Teu ningali. Bener ya? Bener, Pak. Kade ya keur naraon bieu nya? Nah, Pak. Tetap kieu we. Ngekeun ye. Judi teh kena pasal pidana 303. Judi ancaman oge lain leutik-leutik 10 tahun. 10 tahun eta ancamanana judi mah. Ceng catet. Kade 303 pasalna teh. Teh, ngopi wae mana mah kumaha ieu teh info tukang minyak teh. Pan sarua urang ge info ieu teh sarua. Mana? Tah ieu RT minyak lagi. Nuhun mah. Aya tayangan di kamar ieu teh. Mang. Ieu di tayangan kita naon ya teh? Marga di jalan. Di tayangan meuli minyak, urang di kamari neneangan ieu teh. Arek keur naon meuli minyak? Teu kudu nyaho lah, pokona mah meuli we. Amang ge pan ieu teh geus balik ti Jakarta, geus nganterkeun minyak ka pejabat. Oh gitu. Tapi aya di kamari teh eueuh. Atuh ek meuli ieu teh, ek meuli minyak. Moal duit teh sabaraha? Duit mah gampang, pokona eta minyakna aya weuh. Hayang numpang alusna lain. Yo, tokcer teu. Tokcer pasti. Kade duitna. Duitna dia. Pulanganna mere we. Nuhun ya, Mang, nuhun ya. ya. Amang capek kakarak balik pisannya. Arek kayak sila. Siap. Hati-hati, Mang, nuhun ya. Keo, bener ya keur jalan? Oke. Oh, sip atuh kitu mah lah. Jack, guna Jack. Biasa, Jim. Arek ka mana, Jim? Biasa bisnis, Jack. Teu moga business bisnis. Cicing heula di dieu dagoan. Bajeg keur meuli mobil, kedeung DG datang. Waduh, sin bohong. Sia mah teu percaya. Ngeus cicing heula di dieu mau ka mana itu percaya mah. Bisi hayang nempo mobil nu mewah teh kos kumaha. Jim, ari barudak keur naon sih eta? Paling gitu togel meunang barudak mah. Sarua kana togel. Polisi ya. Tada! Bos, mobil sesuai dengan pesanan Bos Bajeg. Parantos dongkap, Bos. Bisa sare, Bos, di jero. Bisi, Bos, kacapean, tinggal sare di jero. Aya tempat sarean, Bos. Bisa kumaha deui? Lamun misalkan ke jalan raya, hek macet bisa nyaring rai Eta, Bos. Piraku Bajeg kaneng Ika make ambulan nganyangna. Era atuh sia mah. Hehe, Bajeg nu kieu mobil ambulan member. Ngaraon ya? Bah, iya, anu cepet palukan teh. Bidare ya. Bajeg yang Ijim. Pindah harap. Bajeg. Mohon Pak, di teangan Ijim. Nuhun Pak, di teangan oge ti kamari. Informasina ieu marahin judi. Bener teu? Henteu Pak. Henteu, bener Pak. Bajeg main. Henteu Pak, tara Bajeg mah tara judi mah Pak. Ieu dengekeun. Ngaran-ngaran main judi togel eta teh lamun dina pasal pidana mah 303 meunang teu sabaraha di penjarana 10 tahun.
lamun togel na online, yeuh, eta oge diatur undang-undang IT zaman ayeuna mah. Mumpung can masang. Eta naon eta? Asbon nanti warung, Pak. Ieu kotretan nomor. Niat mah berarti geus aya. Ayeuna mah ku urang dihukum ayeuna mah. Biarpun babaturan dihukum ayeuna mah. Hei milu. Turun. Naik. Aya nanti teh Pak Babien. Iya tah, Pak Kades, bener informasi teh, iya pek marasang togel. Biarpun acan masang, niat mah geus aya, iya Pak Kades iya. Ku saya dihukum tah, iya. Tujuan masang togel karena naon cenah Coba tanya coba tah. Karena kita masang togel teh maksudnya tujuanna teh? Beli vaksin, Pak Kades. Vaksin urusan Kades, didinya tong ikut campur masalah vaksin. Leres teu? Bener Pak Kades. Iya, dangukeun. Ayeuna mah bubar lah. Balik. Kade, tong masang-masang togelnya kadenya. Engke dihukum tah ku urang. Ditewakan hiji-hiji. Biarpun babaturan ogenya, kade. Iya. Geus bubar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untung aya Pak Babin. Semua masalah tuntasnya. Mudah-mudahan saya minta dukungan anak, bantuan anak, saterusna supaya desa orang clear tina perjudiannya.